Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي والمصطفى وعماله وحسنه وأسمائه الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن الرحيم ونروي جميع الأولياء المقربين ونروي الشهير إسلام عليهم من الوسائل والسلطان شيخ العظيم وسلطان الإمام وسلطان الإمام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم جواب اللهم بجاههم وبكرم أنت عليهم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بوالديه بالدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu adabil akli. Akala yakulu aklan. Arya kitab eta buat marsalakeun pirang-pirang adab tata krama dahar. Wa huwa jeung arya kitab adab ya akli al awwalu eta anu kahiji anu awal. Ayat nu kahiji min rubnya adat tina saparapatna pirang-pirang adat min kitabi Ihya'i Ulumuddin tina kitab Ihya' Ulumuddin. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kauman Allah allazi anu ahsana ngaluskeun ieu lazi tadbiwa kainati kana ngurus atanapi ngatur dambar dan birutan biron kana ngurus atau ngatur pirang-pirang perkara anu maujud. Faqalaqa tuluy ngadama yalazi al ardo kana bumi wasamawati jawana salim jeung pirang-pirang langit. Wa anzala sareng nurunkeun ieu lazi al-ma'a kana cai al-qurata anu tawar minal muksirati tina pirang-pirang mega mendung. Faqaja tuluy ngaluarkeun ieu lazi bihi kusabab ma'a al-habba kana sisikian wan nabata ya mah mufradnya sanes nabati wan nabata sareng jajadian wa qaddara jeung masikeun ieu lazi al arzaqo kana pirang-pirang rizki wal aqwati kutun aqwatun wal aqwati jeung pirang tuli ala pakuatan eta makanan pokok walakwati jeung pirang-pirang pakuatan wa hafidho jeung ngariksa ieu lazi bil makulati asana mah ku pirang-pirang dahar maksudna mah ku kadaharan bil makulati ku pirang-pirang dahar ngariksa wal hayawanati kuwatun kuat wal hayawanati kana pirang-pirang kakuatan pirang-pirang hayawan
Wa ana sareng nulungan ilazi ala taati kana pirang-pirang taat wal a'mali jeung pirang-pirang amal as-solihati pirang-pirang anu alus. Biakli thayyibati ku ngadahar pirang-pirang perkara halal. Wassalatu jaromat ala Muhammadin eta muga tepakan jeung Nabi Muhammad bil mukjizati anu ngabogaan pirang-pirang mukjizat albahiroti pirang-pirang anu ngelehkeun musuh ngalindih musuh ngelehkeun musuh wa alali jeung muga kula Muhammad wa sahabi jeung ka pirang-pirang sahabat Muhammad salatan kalawan rahmat tatawala anu tuluy ieu salatan ala mamarril awqati netepan kana liwatna masarmin ala mamarril awqati netepan kana liwatna pirang-pirang waktu wa tatabo apa jeung tika ieu salatan bita'al kubisaati ku gunta gantina pirang-pirang mangsa waktu pirang-pirang mangsa. Wassalaman jeung muga maparingan kasalamatan ya Allah tasliman kalawan kasalamatan katloba. Amma ba'du. Biasa. Sabadana. Bismillah, alhamdulillah. Salawat sareng salamanya Nabi. Fa inna maqsida zawil albabi tasaestuna pamaksudan asana tempat pamaksudan. Nah, asana pamaksudan pirang-pirang jalma anu ngabogaan pirang-pirang akal. Zu jamak zawi dawu. Liqa'ullahi ta'ala eta patepung ka Allah ta'ala di dari sawabi dina pokuan ganjaran eta surga. Wala tariqa jeung teu aya jalan eta tetep ilal wusuli kana tepi liliko illahi kana patepung ka Allah illa bila amali illa bil ilmi aing ku ilmu wal amali jeung amal. Wala tumkinu jeung teu kongen teu mungkin naon al muwadzabatu ngalanggengkeun alaihi ma kana ilmu jeung amal illa bisalamatil badani angingku salamatna badan wala tasfu jeung moal bersih moal murni moal bersih naon salamatul badani salamatna badan illa bil imati angingku pirang-pirang kadaharan wal akwati jeung pirang-pirang alat pakuatan watana wuli tetapkeun atimah jeung ngarawat atawa nyokot minha tina ieu atimah akwat biqadri hajati kana saukuran pangabutuh ala takarur ya awqati netepan kana bulak-balikna pirang-pirang waktu. Kaya jalan kana tepi ka Allah iwati ku ilmu jeung amal. Moal mungkin ngalanggengkeun kana ilmu jeung amal terkecuali ku salametna badan. Moal bersih salametna badan terkecuali ku kadaharan jeung makanan pokok. Oge nyokot tina atimah jeung akwat kana saukuran hajat. Ulah leuwih teuing. Justru ku leuwih teuing mah Allah mahatak ngahalangan kana liko illah. Pamin hadza wajitah tina araraya jalan kola ngadau sahabat dus salati sapalina ulama salaf as-solihina anu soleh kabeh. Inna akhlak lakan inna akhlak. Inna akhlak saestuna dahar minad dini eta tina sapalina agama. Walai sareng kana ihazal wajha nabaha ngelingan saha Rabbul alamin anu mangaranan sadaya alam biqauli kudawan Rabbul alamin wajri Rabbul alamin asdaqul qailina
eta anu pangluwih benerna anu ngadawuh kabeh. Kulu minat thayyibati wa amalu sholihan. Kudu ngadahar aranjeun kabeh minat thayyibati tina pirang-pirang perkara halal. Wa amalu jeung kudu migawe aranjeun kabeh sholihan kana amal anu alus. Paman atusa jama yaqdamu qadima yaqdamu anu maju ieu man alal akli kana dahar riastaina karena yen menta tulung ieu man di ku ieu akli ala nyami minta tulung kana nyamu wal amali jeung amal wayak wa jeung kuat ieu man dihiku sabab akli alat takwa kana takwa palayan bagi tah tepantes temena tepantes naon ayat ruka yang ninggalkeun ieu manat saukana awakna man mukmalan bari anu ditinggalkeun teh diantep muhmalan bari anu ditinggalkeun sudan perlu diabaikeun teu meunang ninggalkeun awak ngantep sorangan. Yastar silu ngumbar ieu man fil akli dina dahar istirsala baha ini saperti ngumbarna pirang-pirang sasatoan fil mar'a dina tempat ngangon gitu. Sajama nu maju kana dahar tujuan menta tulung kana ilmu jeung amal hayang kuat kusabab dahar kana takwa ulah rek ngantep diri diabeikeun ngumbar dina dahar kawasa satoan we gitu sasebeuna painama karena saestuna perkara huwa anu ieu emak dari atun eta jadi tukang lantaran ila dini kana agama wa wasilatun jeung tegasna tukang lantaran ila kana din yan bagi eta pantes naon antal haro yen pertela naon anwarudini pirang-pirang saena agama alai kana ye mahwa dari atun wa inna ma anwarudini jeung pastina ari pirang-pirang sahayana agama ada buhu mak jadi antarna mahwa dari atun ila dini kedaharnya itu sabab perkara nu jadi tukang lantaran kana agama dahar teh itu pantes pertela saya agama kana eta wa inna ma anwarudin jeung pastina ari pirang-pirang saya agama adabu eta pirang-pirang adab tata ramana aklu wasunan jeung pirang-pirang pasunatan aklu allati anu yuzamu di lesan saha al-abdu abdin Allah bizima mihaku lesna yelati lati te'esina ada sunan wa yujamu jeung dikadalian saha al-muttaqi jalma anu takwa bilujamiha ku kadalina yelati lati sunan adam hatta yatazayyana sehingga yang make papaes ieu abdu bimizani syar'i ku timbangan syara maksudna mah ku syara nu diserupakeun kana timbangan sehingga yang make papaes ieu abdu bimizani syar'i ku timbangan syara atau bisa diserupakeun kana timbangan syahwat ta'ami kana nikahayang dahar nikahayang daharan tidamiha dina majuna ieu syahwat ta'am wa ikamiha jeung mundurna ieu syahwat ta'am fayasiru bisababiha mudfi'atan liwizri wa mujlibatan fayasiru atuh jadi ieu abdu bisababnya aku sababna itu sunan adam
mudfiatan nolak lil wizri kana dosa wa muzlibatan jeung anu narik lil ajri kana ganjaran. Wa in kana jeung sanajan kabuktian ieu abdu fiha eta tetep dina ieu syahwata poem au fi haldin atawa dina bagian lin nafsi pikeun awak. Qala parantos ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula saestuna hiji laki, maksudna mah hijama teh kalaki are. Layu jaru eta yakin bakal diganjar ieu rajul hatta fil luqmati malah dina huapan yarfauha anu ngangkat atana pingaluhurkeun ieu rajul hakana luqmah ilafi kana cangkem na rajul wa ila fim ro'atihi jeung kana cangkem awena rajul. Wa inna ma zalika jeung pastina ari tuyu jaru iza ropa eta di mana-mana ngaluhurkeun ieu rajul hakana luqmah bidini kalawan make agama nyata adam tata krama teh walidini jeung karana agama nyata isti'anah alat poet muroian bari anu ngariksa fihi dina iropa aha ada bau kana pirang-pirang adam tata kramana aklu wa wadho ipahu jeung pirang-pirang pagaweana aklu waha jeung inget nahnu ari kuring nursidu tek musanif eta bakal nuduhkeun kuring ila wadho itidini kana pirang-pirang pagawean agama fil akli dina dahar paroibiha pirang-pirang anu fardu na ieu wadoi wasunaniha jeung pirang-pirang pasuna ieu wadoi wadabiha jeung pirang-pirang adam sarta wadoi wa muru asiha jeung pirang-pirang kajat nikan ieu wadoi wahai asiha jeung pirang-pirang tingkah na wadoi dituduhkeun fi arbaati abwabin dina opat pirang-pirang bab wa faslin jeung hiji pasal fi akhiriha anu tetep dina tungtungna ieu wadoi. Al-babul awwalu ari bab anu kahiji ima eta tetep dina martelakeun perkara la budda anu misti li akili pikeun jalma udahar min muroati tina ngariksa kana ieu mah wa inin paroda jeung sanajan nyorangen ieu akil bil akli kana daharna sorangan. Al-babusan ari bab anu kadua ima eta tetep dina martelakeun perkara yazidu anu tambah ieu mah makna mina adabi buktina pirang-pirang adab tata krama tambah bisababil ijtimai ku sabab narima kumpul ala akli kana dahar. Al-babus salisu ari bab anu katilu ima tetep dina martelakeun perkara ya khusu anu tangtu ieu mah taqdimat ta'ami kana majukeun teh nyuguhkeun taqdimat ta'ami kana majukeun kadaharan ilal ikhwani ka pirang-pirang dulur asyairina anu zarah kabeh. Al-babur rabi'u ari bab anu kaopat lima eta tetep dina martelakeun perkara ya khusu anu tangtu ieu mah ad-da'wata kana ngundang wabdiyafata jeung nyuguhan wa asbahaha jeung pirang-pirang sarupana ieu dakwah diyafah. Al-babul awwalu ari bab anu kahiji lima eta tetep dina martelakeun perkara la budda anu misti lieu mun paridi pikeun jalma nyorangan dina daharna sorangan misti minhu tina emah wa wajri ma la budda
salah satu aksamin tilu pirang-pirang bagian. Kismun sabagian qobla akli samemeh dahar, wa kismun jeung sabagian ma'al akli sarta dahar, maksudna mah keur dahar. Wa kismun jeung sabagian ba'da firogi dina sabada rapih minhu tina akli. Bada rapih suara paranggas. Al-qismu awwalu ari bangsaidi fil adabi tetep dina martelakeun pirang-pirang adab tata krama allati anu tataqaddamu minglaan hilati halal akli kana dahar memeh dahar wa huwa wahya jadi adab allati tataqaddamu sab'atun tujuh. Ya adab tata krama nu mingeulaan kana dahar jadi memeh dahar. Al awal kayakina ayakuna etayan kabuktian naon atau amu kadaharan ba'da kawani dina sabada kabuktian atau am halalan eta halal pinafsina zatiyah natoan kabar ayakuna thayyiban eta anu halal fi jihati maksadihi dina jihad tempat kasab pakasabanana. Thayyiban eta halal fi jihati maksadi dina jihad tempat kasabna ieu to'an. Muafiqon thayyiban muafiqon turun metukan li sunnati kana sunnah. Wal wara'u je ari apik lam yuktasab kaapikan. Lam yuktasab eta teu dikasab ieu to'am, teu dikasab, teu diusaha. Ieu to'am bisababin ku sabab makruhin anu dipikang ewa tisar'i dina syara. Wala dihukmi hawan. Jeung teu ku hukuman kahayang nafsu. Wa mudahanatin jeung antepan bidinin dina agama. Alamat netepan kana perkara saya si nu bakal datang ieu mah di makna thayyibi dina makna lapad at-thayyibi al-mutlaqi anu diucapkeun di kitab hari ini kita mertakan halal orang haram. Wa qad amara jeung etu geus marentah saha Allah taala Gusti Allah taala bi akli thayyibi kana ngadahar perkara halal. Wa huwa jadi thayyib al halu etap perhalal. Wa qadama jeung ngaheulakeun Allah an-nahya kana nyegah anil akli tina dahar. Ieu teh ieu bil batili kalawan batal alal qatli mandirikeun maihan kitu. Ieu mah kumaha ala bil batili al qatl. Manya aya huruf jar 2 asup kana majrur hiji. Kitu tartibna. Wa qadama jeung ngaheulakeun Allah annahya kana nyegah ani akli tina dahar dia batil kalawan batal alal qatli mandirikeun maihan. Tapi man karana ngagungkeun teh urang mah moharakeun. Tapi man karana ngagungkeun di amri harami kana perkara haram. Wa ta'ziman jeung ngagungkeun li barokat kana kaberkahan perkara. Gira faqala turing anu Allah. Ya ayyuhallazina ingat jama-jama amanu anu iman ya lazina kabeh la ta'kulu ulah ngadar aranjeun kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta banda aranjeun kabeh bainakum antaranjeun kabeh dia batili kalawan batal taeta nah yuk anil akli dia batil ila qali nepi kadauhan Allah
wala taqtulu anfusakum tadi mah alal qatli wala taqtulu jeung ulah maehan aranjeun kabeh anfusakum kana pirang-pirang awak aranjeun kabeh al ayatna kudu maca anjeun kana ayat harus ini ayat pal aslu atuh ari asana pokokna pal aslu atuh ari asana pokokna pitam kadaharan kaunu eta kabuktina pokan thayyiban eta halal ini jadi pokokna kadaharan kudu halal wa huwa jadi kaunuhu thayyiban bukti makanan kudu halal mina paroidi eta tina sapalina pirang dipardukeun wa usulid dini jeung pirang-pirang pokokna agama asana agama anu kaduana gua suluayadi eta ngumah leungeun halengan hiji tadi kadaharanana kudu halal kadua ngumah leungeun qala ngadau kana salam al wadu ari imah laras wudunya ngan maksudna ngumah leungeun al wudu ari ngumbah leungeun qobla to'ami samemeh dahar yunfi eta ngaleungitkeun ieu wudu al faqro kana fakir wa ba'dahu mun diayakeun mah ieu teh wal wudu ba'dahu jeung ari ngumah leungeun sabada to'em yunfi eta ngaleungitkeun ieu wudu alamama kana bencana wa fi riwayatin jeung eta riwayat yunfi faqra apa yunfi faqra yunfi ngaleungitkeun ieu wudu al faqra kana fakir ba'da ta'am sadahar qabla ta'am sadahar wa ba'da ta'am wali anna yada jeung karana saestuna leungeun la taqlu eta teu kosong ieu yada an laosin tina kokotor kobolokot kokotor fi ta'atil a'mali dina ngalakonan pirang-pirang pagawean leungeun teu kosong tina kokotor dina ngalaksanakeun pagawean pagosluh atuh ari ngumbahna iya akrobu eta leuwih deukeut ila nazafati kana bersih wa nazahati jeung tegesa bersih wali anna akla jeung karana saestuna dahar likos ieu ianati karena ngamaksud menta tulung ala dini kana agama ibadatun eta ibadah bahwa turi akla jadirun eta pantas bi ayu qadama kana yen diheulakeun alai kana ya akla naon ma perkara yajri nu berjalan ye ma minhu tina akla majrot taharati dina tempat barengna susuci minas salati tina salat lamun salat kudu wudu heula tah rek dahar ge ngumah leungeun heula asal itu katiruna ayu doa eta yen diteundeun naon ato amu kadaharan ala suproti dina luhureun amparan al maudu ati anu diteundeun alal ardi dina luhureun bumi luhur bumi teh rantai-rantai eta sanes dina meja makan kalau udah amparan sunatna bahwa tari ayu doa to'em ala supro akrobu eta leuwih deukeut ila salam kana pedam salam min rofi tibatan ngaluhurkeun to'em atau tibatan ngangkat to'em ala maidah tinureun idahna koma karena kabuktian sallallahu salam iza utia eta di mana ma didatangan Rasulullah
anu ngadatangkeun mah sahabat atau kulawarga Rasul. Ida utia eta datangan Rasulullah bi amin ku kadaharan wa do'an tanen dan Rasulullah kana ta'am alal ardi dina urang bumi. Fahaza tah ari wa do'ahu alal ardi akrobu eta leuwih deukeut ila tawaddu'i kana tawaddu. Fa ilam yakun tah lamun teu kabuktian ieu wa do'ahu ala ardi ala suprat ala ardi wa do'ahu ala ardi fa ala suprati tah dina luhureun amparan. Pana aya Rasul manya bila mana datang Rasul sumpan kana luhureun lantai. Teu make amparan mun piring teh sok teuleun di dinya luhureun lantai. Eta teh leuwih deukeut kana tawaduk. Lamun teu kitu sok luhureun amparan. Paina karena suproh tuzakiru eta ngelingan ieu suproh asaparo kana lumaku. Wa yatazakkaru jeung ngalapinget ieu si jalma minas sapari tina lumaku saparo akhirati kana lumaku ka akhirat. Wa hajatahu etapkeun kana saparo akhirat. Jeung kana butuhna si jalma ilaza ditakwa kana bekal buktina takwa. Kana bekal buktina takwa. Itu pasti bayan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Halus-halusna bekal takwa. Wa qala sareng adawu saha Anas bin Malikin rahimahullah. Ma akala Rasulullah sallam ala qawanin wala fi sakrojatin. Ma akala henteu tetara. Ma akala henteu tuang maksudna tara tuang sallallahu alaihi wasallam ala qawanin dina piring gede. Ala di mana fi ala lil istiqlal wa ma nafi dina piring gede wala pisah projatin jeung tara dina piring leutik kila diucapkeun naon fa'ala maza kuntum takuluna fa'ala maza tah dina naon kuntum bukti aranjeun kabeh takuluna eta dahar aranjeun kabeh qala ngadauh Anas ala supratin urun amparan wakilan capkeun naon arbaun ari opat perkara uhdisat eta dianyarkeun ieu arba ba'da Rasulullah sallam dina sabada maut Rasulullah sallam al mawaidu kaiji pirang-pirang idangan wal manakhilu jeung pirang-pirang ayakan teh saringen bala mah kalok wal asnanu sareng rerak wasaba'u jeung warna wa'lan jeung kudu nganyahokeun anjeun anna kana saestuna kuring cek musannif atau kami nama anak kuring wa in kuana jeung sanajan ngucap kuring al aqlu ala suprati aula papan al aqlu adahar ala suprati wa amparan aula eta leuwih utama obaranna palasna tah eta henteu kuringna kudu eta ngucap kuring sanajan ngucap
al aqlu ala suprati awala kuring teu ngucap al aqlu aminati manhyun al aqlu adahar alaminat nuridahan manhyun eta dicegah naon anhu tani aqlu alamaidah nah ya karohatin kalawan nah i karoha aw tahrimin atawa nahi tahrim iz lam yasbut karena itu tetap fihi ina iya aqlu alamaidah naon nah yun panyegah wama jeung ari perkara yuqalu anu diucapkeun naon innahu saestuna ma ubdi'a eta dianyarkeun dimodalkeun ieu ma ba'da salam dan sabada maqla salam palaesa sah eta henteu naon kullu ma sakur-sakur perkara ubdi'a anu dianyarkeun ieu ma manhian dicegah teu sakur-sakur bid'ah dicegah baliaman hiu balik ta'ar segah bid'atun eta bid'ah taudodu anu malawanan ya bid'ah sunnatan kana sunnah sabitatan anatat watar paku jenga lenyitkeun ya bid'ah amron kana parenta mina syar'i tina sara ma'abaqo illati sarta tetep elatna ya amron balik ibda'u balik ta'ari nganyar-nganyar ngamodelkeun teh atana pigawe bid'ah mangan balik ibda'u balik tari nganyar-nganyar qad yajibu eta terkadang wajib ieu ibda tiba di ahwali dina sapana pirang-pirang tingkah idza tagwayyarot di mana-mana barobah naon al asbabu pirang-pirang sabab bahkan dina iya nya dina ini anak dia aya bid'ah hasanah aya bid'ah karohah aya bid'ah mubahah 5 mengarah kitu motor mobil ge bid'ah dari zaman Rasul maka aya motor mobil nan pedah modelan niru kana sapo mobil aya nu roda kelilingna 2 modelan niru kana hayam nya kana hayam niru kana sukuna 2 aya nu roda 3 aya roda 4 modelan niruna teh kana onta kade zaman Rasul macan aya mobil dan aya motor. Walai sajeng saya fil maidati etepna idangan naon illa rafut ta'ani ani ngaluhurkeun kadaharan anil ardi tina bumi li taesir akli karena ngagampangkeun dahar yasaro yasiru taesiro itu menang kadahar dina luhureun meja makan supaya gampang dahar beda jeung bari diu enteng keneh dina meja itu teu aya teu maidah illa raqut ta'ami an ardi lipet aku wa amsalu dalika jari pirang-pirang pantam itu raqut ta'am mimma eta tina sapalina perkara la karohatan tema kru eta peyem wal arba'u jari 4 perkara alati anu jumiat dirempukeun naon pi annaha ina saetuna ilati arba mubada'atun dianyarkeun dimoreakeun layasat eta teu ieu arba kobartina wa arba'u wal arba'u allati jumi'at fi anna mubda'atun layasat eta teu ieu arba mutasawiyatan eta silih sarwaan balil asnanu balik sa'arerat asanun eta alus 5 karena perkara
ti anak tapina asnan minan nawqati buktina babarasi paina wasla karena ngumbah leungeun mustahabun eta disunatkeun lin nawqati karena babarasi wal asnan jari larat atamu eta leuwih sampurna pitam ziki dina mabarasikeun wakanu jeung kabuktian sahabat kabeh layak tak malunahu eta henteu atawa tara eta teu make ieu sahabat kami tara make sahabat kami kana asnan pianau karena saestuna asnan rubama kana eta terkadang kabuktian ieu asnan layu adu eta henteu dibakukeun teu dibiasakeun ieu asnan indaum saninganna sahabat kabeh au layataya saruna awlayataya saru atawa teu gampang ieu asnan SN. Aw kanu atawa kabuktian sahabat kabeh masgulina eta nu katungkul kabeh diumurin ku pirang-pirang perkara katungkul teh masih sibuk. Eta nu katungkul kabeh diumurin ku pirang-pirang perkara ahamma anu leuwih penting mina mubalagoti tibatan moharakeun pinawbati dina babarasih pakor kanu saestu kabuktian sahabat kabeh layang siluna eta taranguma sahabat kabeh aya da kana leungeun aya don deui wakanat jeung kabuktian naon mana diluhum min dilun mana dilu naon mana diluhum pirang-pirang saputanganene ieu sahabat kabeh maso aqdamin eta lalegok pirang-pirang dampa sukuna kodamun akdamun eta lalembok pirang-pirang dampa sukuna sahabat kabeh mantap kasuang teh sahabat mata kadieu teh cenah kasaputangan teh wazalika jeung ari itu kanu la yastamilunahu sahabat tara makararot jangan berarti wakat jatukan ulayas nahu layam naung eta tenyegah nyedalik kauna gosli kana kabuktian ngumbah leungeun mustahaban eta disunatkeun tenyegah kana ngumbah disunatkeun anggaroe sunat wa ma min khalu jeung anapun ari ayakan pa maksud tah eta ari maksud minhu tina min khal tabyibut ta'ami eta ngaenakeun kadaharan wazalika tabyibut ta'am mubahun eta dimeunangkeun malam yang tai salagi henteu tepi ieu dalik ilatana umi kana nikmatan enak-enakan kana nikmatan al mufriti anu ngaliwat batas wa amma maidatu jeung anapuan ari hidangan patae sirun ta eta ngagampangkeun li akli kandahar wa ya ta sirun li akli aya don deui mubahun eta dimeunangkeun malam yang tai salajeng tetepi tasir ila kibri kana takabur wa ta'alumi jeung kumagungan magungan agung teh kumagungan wa masabahu jeung anapuan ari warang pahwa eta sabab asaddu hadhil arbaati eta pang leuwih bangetna ieu opat kana opat anu tadi teh nya painau kana saestuna sabab yad'u eta ngajak atana pinari ieu sabab ila tahyiji sawati kana ngobahkeun ngagerakeun kana ngobahkeun pirang-pirang syahwat wa tahrikil adwa'i jeung ngusikeun pirang-pirang panyakit daun adwaun pirang-pirang penyakit badani dina badan jadi kuwareg mah matak ngagerakeun syahwat matak ngagerakeun penyakit dina badan ku banyak dahar di banyak dahar teh
nimbulkeun kana panyakit sabab panyakit teh pokona mah anger tidak kadaharan. Atuh deui ayeuna ngalapar deui. Mantak nimbulkeun panyakit. Tapi nu nama kumaha sederhana. Wareg teuing ulah. Lapar teuing ulah. Sederhana. Ayeuna mah kieu cara contoh lamun pabrik panggilingan tarik terus berang penting dipakai rusak. Rusak. Ya kitu deui ayeuna urang. Urang aya panggilingan sanes. Ieu panggilingan ieu paos digiling di dieu. Oh, saya balang dah. Ngawas-was. Ya. Jadi jero saya panggilingan. Saya panggilingan di lambung. Gitu. Jadi dia digiling. Si lemut. Dia teh digiling. Keluar teh hampasna. Nah, tamu di dia mun barang dahar seueur, di dia gerak deui. Eureun-eureun. Rusak jadi penyakit. Penyakit. Nu bagus mah nu sederhana. Bagus mah sederhana. Matak anyuran rasulnya gitu. Lamun keur dahar keur enak-enak can wareg geus eureun. Gitu. Eta ari urang mah sok panasaran dipotengkeun. Nah, nepikeun ka beuteung teh teuas awas tarang. Buja hanya molotot. Merek keteng-teng. Pala tudrik ataprikota bayana haja mubdaati. Pala tudrik atu kudu mangihan anjeun. Ataprikota kana beda. Nah, bayana haja mubdaati antarana ieu kirang-kirang dianyarakeun. Opat ya. Jadi tadi teh mawaidnya manakhil asnan sabak. Arrohnya kopatna adam tatang koopat ya. Ayuh sina eta yen ngaluskeun ieu si jalma. Eta yen ngaluskeun ieu si jalma aja sata kana warna dieu. Amun jasah mah masdar naon? Marroh jersah masdar hayat. Aja sata kana warna dieu ala suprotin urun amparan. Kiraha fi awali julusi dina kawitan diukna si jalma. Rek dahar teh kudu alus diukna urun amparan. Wayas tadi maha jenga langgengkeun diatapkeun kana ayusina. Wayas tadi maha jenga langgengkeun ieu si jalma ha kana jasa. Kazalika nya kitu saperti ayuh sina langgengkeun sing alus daharna. Kana kabuktian saha Rasulullah sallam rubbama jasa eta terkadang sideku Rasulullah lia akli karana dahar. Sideku ala rukbate kana tur duana Rasulullah. Model diuk ieu iktiros gitu. Model diuk tahiyat awal terkadang kitu. Wajalasa jeung nyalikan Rasulullah ala dhahri qadamaihi kana tonggong dampa suku duana, dampa sampean dua Rasulullah. Terkadang gitu kan. Jasa naik wajalasa ala dhahri qadamaihi. Warubbama nasoba
jeung terkadang ngantegeun Rasulullah rijlahu kana sampean Rasulullah alayumna nu katuhu wa jalasa jeung nyalikan Rasulullah ngaliukan Rasulullah ala yusra kana suku nu kenta kira-kira antegeun nu katuhu diukan nu kenta eta sunah rasulnya nya tak kerduang teh kieu sunah rasul sana sila ada orang agama mani asa sila nupang sopana pada manu nyunah rasul teh dahar teh kieu nah kieu lamun kieu mah kieu teh patuangan teh bebas teuing nya bakal resina tapi lamun kieu dahar aya teh rada katenetkeun nah bakal katenetkeun lamun katenetkeun pan makan teh moal wareg teuing gitu. Ada orang mah sila geus pinuh di kenoran sarungna kenoran Wakana jeung kabuktian Rasulullah yaqulu eta ngadawuh Rasulullah la aqulu muttaqian la aqulu henteu etara la aqulu taradahar kami muttaqian bari anu nyarande pedengklang teh muttaqian bari anu nyarande wa inna ma'ana pastina ari kami adun eta adin akulu dahar kami kamaya kulu seperti yang dahar salah abdu adin wajlisu jeung diuk kami kamaya lisu seperti yang diuk saha al abdu adin wasurbu jeung ari minum mutatian bari anu nyarande makruhun eta dipikangewa lieu main dati pikeun lambung atawa kekembung ayat deui wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon al aklu dahar na iman bari sare teh ngedeng bari anu ngedang wa muttaqian jeung anu nyarande ilamaan perkara yutanak kolu anu dipunduh pindah atanapi diulah alih naon bihi ieu ma minal hububi tina pirang-pirang pikian waruya jeung diriwayatkeun an aliyin karromayanha naon annahu saestuna ali akala eta nuang ieu ali ngadahar ali kana manisan ala tursin dina luhureun tamin wa huwa bari ali muntajiun eta anu ngadengnya dia diriwayatkeun si Ali bahwa Ali nuang manisan turun tameng bari ngadengnya dia pengucakeun naon muntabihun ala batnihi muntabihun anu ngadapang ala batni kana patuangana Ali wal arabu jeung ari urang Arab qad tab aluhu eta terkadang migawe ieu Arab kana in bitoh dimapum tina mun batihun in bitoh al-qalim bagaimana ayan wiya eta yang nganiatan istijama diakliku dahar nasijama ayata qawwa kana yen ngalapak kuatan ieu istijama di ku ieu aklihi ala taatillahi kana taat ka Allah liyakuna supaya kabuknya istijama mutian eta anu taat bil akli kudahar geus taat
walayak sidu jeung tengah maksud ieu si jalma at-talazzuza kana enak-enakan watana uma jeung ninikmatan bil akli kudahar ieu teh tartibna mah kieu walayak sidu bil akli at-talazzuza watana ulah ngamaksud si jalma kudaharna kana enak-enakan ninikmatan qala ngadaus sa Ibrahim bin Syaibana mundu samanina sanatan dina mangsa atana dina waktu 80 tahun ma akaltu tarang ngadahar kuring saean kana hiji perkara lisah wati karana hayang kuring kuring mah tarang ngadahar hiji perkara karena hayang karena taat ka Allah waya zaman diatapkeun kana ayan wiya waya zaman jeung azam ieu si jama ma'azalika sartana itu ayat taqwa ala taklil akli kana nyaeutikeun dahar painau karena saya sunati jama iza akala eta di mana madahar isi jama li ajli kuat ibadati karena arah kuat ibadah lantas duktah sebener naon niatna si jama illa di aklima angin ku ngadahar perkara duna sabahi anu sanapeun warang paina saban warag yamnau etanya ya sabah mina ibadati tina ibadah walaya kuat jeung moal kuat iti jama alaya kana ibadah mun dibarengan ku warag pamin darurati hadzin niyati tah eta pinatuna kamistian ieu niat mana ya nabi diakli ayat taqwa tuluy takwil akli kasru sahwati ari metahkeun sahwat metahkeun kahayang ari metahkeun sahwat wa isaru qanaati jeung milih qanaat alal ittisai mandirikeun jemaran qala parantos ngadau sallallahu alaihi wasallam ma malaa henteu minuhan sah adamiun adami manusia wi'aan kana wawadah sarron anu leuwih goreng min batni tibatan beuteuna adam hasbubni adama ari anu nyukupan ka ibnu adam ari nyukupan ka ibnu adam luqaimatun eta pirang-pirang huapan leutik yukimna anu ngadegkeun ieu luqaimat solbahu kana iga tulang rusuk solbahu kana iga na ieu ibnu adam pailam yaq'a talamun teu migawe ieu ibnu adam paturutun taris saperti lu pejit lamun eta kadaharan kesina teh watulutun nyari saperti lu sarobun eta inuman watulutun nyari saperti lu pejit lin nafasi eta pikeun napas saperti lu pejit jang isi makanan saperti lu pejit jang minuman saperti lu pejit jang napas wa min darurati hadin niyati jeung eta tidak kamistian ieu niat ayat taqwa ya ancam Allah ya mudda aryan teu manjangkeun ieu si jalma al yada kana leungeun ila ta'ami kana kadaharan illa wa huwa angin jari si jalma jaiun eta lapar teu ngarongkongkeun leungeun kana kadaharan liwati lapar heula payakunu atu kabuktian naon aju lapar hadama eta salat sajina perkara la budda anu misti min taqdimi tina ngelakeun ieu ma digalakeun ala akli kadahar summa yan bagi tuluy penting pantes penting naon ayar payen ngangkat ngaluhurkeun ya si jalma al yada kana leungeun qobla sabai samemeh wareg eureun memeh wareg paman jeung saja ma faala anu migawe ieu mandalika kana itu ayar fa'a
Istagna tah ngalap sugih ngalap sugih teu butuh. Istagna tah ngalap sugih ieu man anit tabibi ti dokter sehat wae. Wataya sing bakal datang naon faidatu kilati akli. Faidah saeutik dahar. Wa kayfiyatu tadriji jeung pertingkahan nungtut teh bertahap. Pitaklili dina nyaeutikeun min hutina